Kemana, Mang? Kemana? Atuh kemana wes teh kumaha urang? Kakak gitu sama ditanya tening, kemana? Kumaha urang wes sembahyang nyaho urusan batur wae. Dan masalah hayang nyaho, aing mah, sia teh hirup teh kudu boga tujuan, Pira kitu wae, hirup teh. Henteu mang lain kitu udah tuh. Urang ge udah kembali teu boga tujuan ge. Yang penting mah nepi kumaha inung suku wae urang mah. Nying sia kalahkan nagog jelema teh. Sanu nita amang nagog atuh. Nangtung ah. Teu sopan dingeun. Atuh kumaha urang geus manguruskeun teuing hirup urang, uruskeun diri maneh sorangan tah. Nguruskeun batur. Aing mah teu kudu diurus geus kieu, aing mah hirup lagi sebelah sebelu. Sia mah kaditu ngahijina jeung koruptor anjing. Tolol. Ah, mang jadi koruptor mah aing ah. Mung mesti katangkap. Mung dosa haram. Mengenai kieu we urang mah hirup mah. Kulantang kulit tinggal itu ka dieu. Kumaha nurutkeun inung suku nu penting mah swadaya lah. Emang sia betah di Indonesia ku bebeungeut kos kitu. Hor. Nah, kumaha banget gitu dirinya mah mah. Henteu beungeut sia teh menggambarkan Indonesia yang sebenarnya. Lumpur Lapindo, Gunung Meletus, duit miskin rakyat di colongan we ku DPR. Geus lah menyatu dalam beungeut sia pokona mah Indonesia mah. Banget aing disarakeun jeung kriminal goblok. Entah emang dirinya teu bosan gitu wae. Naon kenapa kayak gitu? Beungeut aing mah da ganteng anjing. Heuda, ganteng teh cek Indonesia, cek masyarakat umumnya. Ruksak banget sia teh. Aing mah. Kakak ngaledek jelema teh kena boga tujuan hirup. Tolol kakak ngaledek di. Ayo we nyen. Da meukeun jelema teh. Tambahan atuh sing ngaledek ti heula ka aing naon kok ngaledek deui we goblok. Potong. Yud. Oke guys, hari ini kita kontennya berdua doang. Yang lainnya pada sibuk. Nu hiji naon? Nu hiji gawe di mana? Gawe di mana? Di Dubai. Di Dubai. Nu hiji Jadi deui. gawe di Australia. Jadi tinggal kami berdua. Aduh, pengangguran Aduh, ribu pengangguran tapi menghasilkan. Tapi menghasilkan 0%. Goblok. Oke, cukup sekian review tentang wajah buruk kami ini. Asia doang. Ganteng sih ada, cok. Foto Yud. Kayak tuh review lah ulah pakai foto-fotoan bengeras. Goblok gue banget. Foto Yud bro, Ken. Masih kan emang mendalami kok. Tujuan teh ini sama. Udah mau mata presiden yang undang-undang tentang hak anjing. Ente ge wae nyeun ieu. Nu seri teu boga duit teh haram kan mah. Sama. Duit hebat ya. Ayo. Terus sekal di video nih bego. Ngevlog meureun aja. Hayang tahu bulat tuh. Oke, kita udah nyampe di kediaman teman kita si Yunus, konten kreator yang udah heula, Bos.